Harita kuring digawe di daerah Cimahi. Geus lumayan lila kuring digawe di dinya teh. Nya lumayan. Ari dikeuriekeun mah karasa manfaatna tina hasil kuring digawe teh. Ceuk kasarna mah ku boga gawe mah atuh duit keur meuli-meuli udud mah teu kudu menta kakolot. Jeung deui duit sesa tina meuli kabutuhan ku kuring bisa diteundeun, nyaeta bisa ditabungkeun. Kuring balik gawe teh teu langsung muru balik ka imah, tapina ngado nyimpang heula ka imah anu jadi lanceuk nu aya di Jalan Sersan Bajuri. Sigana wae anu jadi lanceuk aya perlu ka kuring, matak harita kudu nyimpang heula oge. Nya kuring oge maksudna rek nyimpang, da puguh di imah can aya nu ngarep-ngarep. Puguh kuring masih kene hirup bubujangan, malah kuring masih kene cicing jeung anu jadi kolot. Pamikir da moal kapeutingan balik, sok sanajan kudu nyimpang heula oge. Nya kuring rek sakedeung aya di imah lanceuk teh, tapi anu tadina rek niat sakedeung di imah lanceuk teh jadi lila oge. Da puguh nu jadi lanceuk nawaran dahar heula ka kuring. Sajabana ngobrol anu rada lumayan lila, nepikeun ka uplek ngaler ngidul. Anu tadina rek sakedeung teh jadi lila, ngarasa betah aya di imah lanceuk. Geus 2 jam kuring aya di imah lanceuk, masih kene can niat balik. Teu karasa ngobrol teh, sok padahal asa cikene pisan kuring datang ka imah lanceuk. Tapi basa ningali jam, gening geus peuting, malah geus leuwih jam 10. Nya kuring oge pamitan rek balik ka imah. Basa kuring pamitan, kuring rada dicandek kudu jadi lanceuk, malahan dititah ngendong. Tapi naku sabab kuring teu mawa salin, nya wayahna we kudu balik ka imah, sok sanajan peuting bari jeung sorangan oge. Jadi rek balik wae moal mondok. Nyarek mulang we ang, isukan abi asup gawe isuk-isuk. Nya enggeus we, matak naha atuh ini ti dieu. Mun abi bakal salin mah, pasti abi bakal mondok di dieu ang. Nya atuh adi rek balik wae mah, lamun di dinya moal mondok, tapi kade ati-ati di jalana, geus peuting ieu teh. Kuring balik di imah lanceuk aya kana jam 11 peutingna. Sanggeus pamitan, terus kuring oge leumpang muru ka Jalan Sersan Bajuri. Mimiti mah kuring ada nu ngajentul, maksudna rek megat ojek anu pareng ngaliwat kadinya. Tapi geus aya sababaraha jam can keneh aya ojek anu ngaliwat. Kuring oge teh terus ngajentul, tapi nungguan ojek bari leumpang. Dina eueuh ojekna ari bari leumpang mah pan ngadeukeutan ka imah.
Geus rada lumayan jauh kuring lempang, tapi nacan aya hiji-hiji acan ojek anu kaparengan ngaliwat. Kaayaan jalan menika Cidati iseunana. Angin peuting karasa nyecep nebakan awak kuring. Mimiti mah kuring oge ngarasa wegah. Ari kudu lempang ti jalan Sersan Bajuri ka imah. Nyaeta nu aya di Cihideung. Tapi da kumaha deui atuh. Pan sidik megat ojekna ge eueuh. Nya kusabab kitu kapaksa kuring kudu neruskeun lempang. Ari rek balik deui ka imah lanceuk, kagok geus jauh. Jeung deui dina balikna deui ka imahna, karunya ngaganggu nu keur sare. Da pastina sainditna kuring balik ti imah nu jadi lanceuk. Nu jadi lanceuk oge langsung sare da sidik geus peuting. Teu karasa lempang teh ari ku terus dikeureuyeurkeun mah malah kuring geus tepi ka daerah Cihideung. Ngan basa rek ngaliwat ka salah sahiji jalan anu masih keneh rajek tangkal awi. Kuring rada ngeureunkeun heula lempang. Sakedapan kuring ngahuleng. Lantaran beki kadi beda rarasaan. Hate bet make lelenyapan. Sia anu bakal mangwih ka leuwas. Waktu teh beuki peuting. Kaayaan beuki poek bari jeung sepi jempling. Wayah kitu mah keur meumeujeuna sarare tibra. Ka eta jalan Cihideung geus taya jalma anu ngulampreng. Komo bari jeung lempang mah nu numpak mobil atau motor oge geus taya nu ngaliwat. Ku hal kitu jadi nimbulkeun rasa sieun jeung keueung keur kuring anu lempang bari sorangan. Eta oge aya pos ronda nu aya di sisi jalan. Tapi taya eusian, taya warga atawa hansip anu ngadon ngariung di pos. Lempang tengah peuting bari sorangan taya batur. Ngadenge sora daun awi anu ketebak angin oge. Rarasaan teh jadi nambahan kasieun. Sokomo deui tangkal awi mah lamun oyak ketebak angin teh sok kadenge ngareket. Puguh we karasana ku kuring jadi muringkak bulu punduk. Dibayang-bayang teh sok sieun aya nanaon. Inget kana cacaritaan balarea ngeunaan makhluk gaib nu sok nembongan dina wanci tengah peuting. Tapi dalah dikumaha da sidik kuring kudu balik ka imah. Rasa sieun ge ditahan.
pisan di palebah dapuran awi. Ti anggangna kuring ninggali aya anu cahaya beureum. Kuring ngawanikeun nelak-nelak kana eta cahaya beureum teh. Selang sababaraha menit, cahaya beureum teh ngaleungit. Teu loba pikir deui sanggeus teu katinggali deui eta cahaya beureum teh. Nya kuring oge neruskeun lengkah maksud daek neruskeun deui leumpang. Atuh kakarek oge sababaraha lengkah. Ujug-ujug karasa aya nu nyiap leumpang kuring. Mimiti mah kuring ngarasa atoh. Sabab moal keung teuing ayeuna mah. Da geuning aya nu maturan leumpang. Kuring ningali kapalebah anu karasa nyiap lengkah kuring teh. Nah atuh anu tadi nama kuring ngarasa atoh. Peda aya nu maturan leumpang. Ka atoh teh jadi leungit. Ganti jadi karuas. Nu jadi sabab. Nah anu nyiap bieu teh bet katinggalina bodas. Aya di hareupeun kuring. Nu katingali eta nu bodas teh teu napa kana taneuh. Katempona ku kuring siga anu kakalayangan. Mimiti awak jadi cingkeleper. Da geus pasti we panyangka teh eta anu aya nu bodas di hareupeun teh lain jelema. Beuki kuring ngarasakeun kasieun ningali eta nu bodas teh di palebah sirahna bet ku kuncungan ku kain anu dibeungkeut. Beuki lila tambah katingali jelas geuning eta teh pocong. Kemudian ayeuna mah eta pocong teh malikeun awakna. Anu tadina nu kangen jadi malik yang hareup ka kuring. Beungeutna siga tangkorak. Tapi panonna bolotot bari jeung semu hurung. Eta panon pocong teh maancom mencerong ka kuring. Ningali kitu mah karasa tuur oge jadi leuleus. Suku jadi berat keur ngalengkah. Sok sanajan rongkah ku kasieun. Dina hate kuring babacaan bari terus sasambat kanu jadi hidung bapa. Katinggali eta pocong ngalayang kana tangkal awi. Harita kuring can bisa ingkat eta tempat. Kuring kalah jadi sedeku bari nutupan beungeut. Maksudna embung ningali beungeutna pocong anu matak pikasieun. Sajeroning sedeku bari teureun babacaan sabisa-bisa. Paedahna tina kuring babacaan. Karasa leungeun kuring asa aya anu nungtun. Malah kuring jadi bisa lumpat ayeuna mah. Eta oge bari toleh galecok dina hate. Ongko kerasa aya nu nungtun tapi teh jalma nu ketinggali nyekel kana leungeun kuring. Kuring bisa lumpat ninggalkeun ngajauhan pocong anu kakalayangan dina dapuran awi. Harita kuring lumpat satarikna geus teu noleh deui kana kacape. Jeung deui kuring lumpat sarupa kitu teh pangadu ti nu karasa nungtun teh. Nah atuh ari geus tepi ka hareupeun imah. Kuring oge ujug-ujug ngedeprek. Kuring geus teu bisa lumpat deui. Awak kerasa capek. Suku oge kerasa leuleus. Geus teu bisa dilengkahkeun. Bakat aing ku capek. Kuring ngagoler di teras imah. Bari jeung teu inget di bumi alam.
Pas kuring ngagedebru di teras imah, parang nakatangahan ku bapak kuring nu aya di imah. Kabeneran harita bapak kuring can sare. Bapak kuring oge reuase ningali kuring anu ngagoler di teras, bari jeung teu inget di bumi alam. Nya kuring oge pada mindahkeun ka jero imah. Kuring pada ngagotong. Kuring mah geus teu inget nanaon. Malah teu nyaho jeung teu karasa basa aya nu ngagotong teh. Kuring sadar deui teh isuk-isuk. Basa kuring sadar oge, kuring mimiti ngarasa heran. Sabab kuring keur pada ngariung-riung bari jeung ngagoler di tengah imah. Mimiti sadar mah kuring oge kalah gogorowokan heula bari nyebut-nyebut sieun pocong. Lila-kalilaan kasadaran kuring oge pulih deui sakumaha biasa. Nyanggeus jelas pipikiran pulih mah. Kuring kakarek nyaritakeun kejadian anu kaalaman tadi peuting di palebah dapuran awi Cihideung. Nu ngariung aya di imah oge percaya kana naon bae caritaan kuring. Geus loba carita ti balarea di kebon awi Cihideung eta mah mun kaparengan malam Jumaah sok aya pocong anu bungkeleukan. Kuring oge kakarek nyadar harita yen tadi peuting teh malam Jumaah. Paingan atuh peuting tadi kaayaan di jalan teh meni sepi kacida ari malam Jumaah mah. Tisaprak kuring ngalaman dipegat pocong. Kuring tarawani balik peuting sorangan. Sok sanajan lain malam Jumaah